Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris pendar babad Tatar Cianjur dina judul Dalem Dicondre. Pamirsa serius ieu dumasar kan narasumber Raden Tina Kartina HS anu disarungsum ku Doktoranda Trise Rustina S. Bari ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na oge tong hilap ditekan like, share, komenna oge dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan babad Tatar Cianjur dina basa Sunda dina judul Dalem Dicondre. Dina hiji dinten pupuhu ponggawa ninggal Kangjeng Dalem calik dina singgasana semungun teras anjeunna nyaketan Kangjeng Dalem lajeng tumaros. Gusti kunaon salira semu aya nu diemutan mangga wakca ka mamang manawi mamang tiasa maparin bonggolongan Kitu saur sepuh. Bener mamang, kuring teh liwung sedih asa taya batur paukumaha. Kangjeng Dalem ngageri. ampun paralun Gusti kapan aya mamang sapara kanca ngahanaon atuh anu janten emutan Taros ieu sepuh. Katarima eta oge. Pangbakti mamang sapara kanca sakur kahayang kaula tayang dipungpang sakur pangabutuh dicumponan tapi Kangjeng Dalem ngarandeng matak panasaran sesepuh. nanging naon Dalem mangga wakca atau asa-asa supados mamang jeung barudak tiasa ngemutan. Sesepuh gulang-gulang tatag pisan nyaritana. Mamang aya pangabutuh kaula anu pamohalan bisa ditedunan ku mamang. Saur Dalem. Gusti dedeh teuing naha naon atuh nya kapalai. Sesepuh naros beuki bingung. Kuring teh Kangjeng Dalem ngareng panjang. Gusti napalai naon atuh mangga ulah asa-asa wakcakeun. Kaula teh hayang boga rabi mamang. Ampun teuing atuh eta mah cetek gampil pisan. Keun mamang jeung barudak sejang ngider lembur milari pigeurehaeun anu cocok sareng salira. Harita keneh eta sepuh nempekeun para punggawa teras paparin pancen ka anak buahna pikeun milari ka lembur saluyu jeung wilayahna. Sanggeus rengse dibagi-bagi burber arangkat sarta mariksa kaum kalimah rahayat. Asal aya istri nu dianggap geulis enggal dipasrahkeun ka kadaleman. Waktos harita taya rahayat anu wantun mungpang naon nu dipikapalai ku Dalem. Tongboro istri lengo dalah nu geus gaduh salaki ge salakina kedah masrahkeun. Seueur istri anu disanggakeun ka Dalem tapi sadayana kedah dianteurkeun ka kulawargana deui. Mamang geuning can aya qodar kaula tina sakitu lobana istri taya saurang ge anu ngait kana hate. Kangjeng Dalem rumahu. Dedeh teuing jimat mamang ulah waka beungas hareupan. Aya sarombongan deui nu can cunduk mugi bae dinu ieu aya. Sesepuh masihan harepan. Keur kitu trojol rombongan tea
nyandak sababaraha istri. Kangjeng Dalem ngadeg tina pangcarikanana, teras nyamperkeun istri-istri anu aran Depok. Bari tarungkul ajrih ku Kangjeng Dalem. Kangjeng Dalem reg liren teras anjeunna tepak deku sampai anak sabelah sarta naros ka salah sabieuh istri. Gelis saha kakasih teh? Abdi apun gencai juragan. Eta istri ngawaler semu deg-degan. Salajengna apun gencai dicandak tur dipigarwa ku Kangjeng Dalem. Sababaraha sasih ti harita ka pendopo atau napi ka daleman kanonggapan nonoman bari rebo ku hasil tatanen dina tanggungan. Di lawang kadaleman dijaga para punggawa. Sampurasun Nun. Cek eta nonoman. Rampes. Kisana saha Andika, di mana asal sarta rek naon datang ka kadaleman? Tanya punggawa. Abdi pun kirun juragan. Di piwarang kupun bapa nyanggakeun hasil tatanen haturan Kangjeng Dalem sareng pun adi. Waler eta nonoman. Kelanan gaguan sakedeung. Leos eta punggawa teh lebet unjukan ka Kangjeng Dalem yen aya rakana juag istri ti lembur. Kangjeng Dalem miwarang eta nonoman dicanda ka lebet. Malih Kangjeng Dalem oge lungsur tina pangcalikan mapagkeun ka payun. Barang tos paamprok Kangjeng Dalem bari gumujeng someah ngasongkeun panangan ngajak sesalaman. Niat sae ngabagiakeun dahuan. Eta nonoman lain narima panangan Kangjeng Dalem, tapi manehna nyabut condre tina cangkengna kalawan teu nyarita sakecap. Bari panon buringas bibir kekerot semunu cecep. Ana bres teh eta condre ditewekeun kana dada Kangjeng Dalem. Kangjeng Dalem ngarumpuyuk baloboran getih bari nyepeng condre. Punggawa anu unjukan tadi oloho saparantos ninggal Dalem teu empes-empes bari baloboran getih sarta kadupak kunu rek kabur manehna sadar tuluy gogorowokan. Pegat namangkluk mangkawarah Kangjeng Dalem tiwas di telasan. Sakur punggawa nu ngadangu kana gorowok baturna ping beretak lompatan. Najan sikirun lumpatna tarik tur bisa kaluar ti kadaleman terus diarudan ku para punggawa nu sakitu lobana. Tungtungna kacerek di alun-alun deket gedung asem palebah tangka caringin. Sikirun pada ngadek dicacag di walang-walang ku bedog para punggawa nepi ka ancur burak-rakan daging getih ngahiji jeung taneuh. Nyimas apun gencai nguping anu ayeuh-ayeuhan anjeunna kaluar ti pajuaran laju ka tempat Kangjeng Dalem nu ngagoler baloboran getih sarta condre masih keneh nancep dina dadana. Barang red ka condre anjeunna ngagebeg sabab apal pisan kana condre bebeureuhna. Nu salawasna nyolengreng dina cangkeng digireun layon carogena ngagoler totopong. Teras era totopong ku anjeunna dicandak keup diakeup diteueulkeun kana dadana. Teras anjeunna lumpat muru ka lebah tangkal caringin anu masih keneh dirariung ku jalma bari ting tarunjuk kana taneuh anu pagalo jeung panyacagan awak kirun. Nyimas apun gencai seselendep barang kareret ku rahayat aya prameswari Kangjeng Dalem bruk brek sari deku sikap ngahormat rahayat ka ratuna kedepek anjeunna emok dina taneuh nu pinuh ku getih teh bari nangkeup tetopong sarta sasambat ka kirun. Duh Kang, hapunten abdi. Sanes abdi jalir kana pasini
sanes abdi teu satia ka engkang. Tapi kapan engkang ge uninga urang mah ukur hayat moal mampu mumpang kapalae pangagung. Sakur nu ngadangu sasambat nanyimas apun gencai cerinak dak milu sedih. Engkang saleresna mah abdi gaduh angen-angen upami engkang ngantunkeun ieu dunya hayang dina lahunan abdi. Dapon abdi tiasa nudak dihampura kiwari ukur mampu nangkep ieu tetopong bawakil jirim engkang wilujeng angkat sugan jaga urang ditepungkeun di yaumil akhir. Da engkang teh wantun ngalawan pangagung ukur ngabela ajen diri. Kitu sasambatna. Sabada layon Kangjeng Dalem di Pulasara samistina teras dikurebkeun dina tetenggerna ditulis Dalem di Condre. Hartosna Dalem anu tiwas jalaran ditewok ku Condre. Nu sakitu dongeng anu kasanggakeun cagdi ka dieu kirang langkung nasi kuring simkuring nyuhunkeun dihapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.